yang betul kan? Udah atuh ieu kasem ieu teu udah. Dah. Hah? Aya duit sih orang pura-pura balanja we make duit batur heuh. Di mana? Hah? Itu warung. Warung. Boloho ieu eta mah tukang warungan aja. Mana duit? Hah? Naon mana duitna? Mana? Sabaraha teh? Gocap orang pura-pura we ieu duit ieu. Hake ieu. Duit saha eta? Duit batur si Amang itu. Oh. Orang pura-pura meuli jadi asa gratis eta. Heeh bener. Hai. Punten. Nah. Master ini Gaji dah. Nina opat menggoreng. Itu ieu rokokna, Rokok super sabungkus Pak. Ini Aya susu ah, susu. Belum sesadayana. Oh, sok. Sok jantan sabaraha. Aduh, iya mah kesempatan. Sok mang tuluy. Cokot. Kemana nih? Ah, ini duit. Lah, leungit. Naon jang neangan duit. Aji si Amang. Nah, panggil. Lima tuh dia. Kemarin itu mah nya kirang ieu. 7.000 demang kena ka dia dinya. Oh, tanggal jadi 50 juta bayar oke kan si Karamaya di dalam ya rencananya nanti atasnya tenuan nya punya ya Ya mangga. ada kali 7.000 nanti Pan tuh tadi ku eta susu. oh benar Susu. oh benar Anjing sugan teh nu tukang warung teh rada boloho anjing kakak aing nu jadi katipuna. anjing Coba duit batur tadi teh. Eta- 50 kumaha aing ngagentian. eta kumaha eta mah gantian Ieu na we jual atuh dan ka manehna nya. oh nya Pura-pura kitu urang teh. sa Wah, anjing sugan teh duit kurang. poho we gitu era mah malikeun Anjing tukang warung tong boloho tapi bener. oh mangatok boloho mah siga nama euy aing mah lain eta kumaha duit jadina Udah tadi mah bener aya duit jadi ku 50 dolong gitu. Bodoh. lieur aing Ayo ah. jeung mau ditukeurkeun eta Ah, geus welcome ah. lieur bye